Tah, iya, nu kamari ngabutuhkeun pagawean teh. Dia orang main di kantor badag, Sugan we. Sarua iya tuh. Wah, bener emang lo bapak gawean ge tinggal ieu mah. Duh. Mana tuh dia ge? Iya, yuk. Orang nyobaan. Ah, lihat tuh Maros. Di dia aya lowongan teh, aya pada mah. Oh, saurna ngadamu mah aya. Aya. Tuh aya cenah. Arek mah ngalaman. Aya. Ayo tuh. Mau marah nih orang mah. Kalau batu aya bosna. Oh, Oh, nya tuh. Ayo tuh nya. Ayo tuh anu nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ek naon ka dieu, Jang? Punten pai teh bade teu maros. Mun. Teu maros naon, Jang? Tara teh Pak mukakeun lowongan pekerjaan. Ah, di dieu mah teu kebutuhkeun lowongan pekerjaan. Ngan kudu butuh pagawe. Wah, sakoba heuleuh. Geng square pen ieu teh. Apa ya teh geng square pen? Itu apa bos atuh? Oh, bos, boga. Suka biasaan lu. Sok, cara lihat lah. Kayak orang panggilan di Jiji ka dia. Oh, interview itu. Interview ieu mah. Di dieu mah tanya interview di panggilan di Jiji. Ya interview eta teh. Sok cari lah. Sok jang tuh nu belah kulon heula ka dieu bari cenah kelamanana ka dieu. Pak lah, tutupan lo panto era Pak. Interviewna. Tutupan panto, bentar. Nah, era aku batur. Tutupan. Sok tuh pangitupan heula. Kujang tuh. Tutupan. Urang lah. Bos teh mah teu bisa. Iya, Pak. Lamaranna. Cing, ngali. Oh, jadi ngaran Ujang teh odoy. Mohon, Pak. Ari nami Bapak saha? Di siang mau nanya balik. Yo, tepangkeun nya sim kuring teh Sandi Pam-Pam anu nyakel PT Sahabat Laundry bersih wangi rapi. Aduh, sae. Dateng kumaha tuh, Pak? Abdi ditampi teh ayeuna damel di dieu. Sok diukla. Nah, diu. Eh, Goblok teh diu. di dinya hang gawe mo. Mau kaing mari kieu mah karimato. Heula lah. Rudak kumaha doy? Mari kaing mah rudak di dieu mah lah. Kumaha dia teh goblok. Kebenar pisan eta kieu teh. Boga balat teh man kitu nya. Sok jang, ade jang. Sok hiji tah kade tah. Tah, dieu. Ya, Oh, nami teh Pregi. lain. Dinu ieu mah Pregi. Ngaran eta mah ngaran KTP, ngaran asli lain Pregi Biljebub. Sugambil jebang. Lo sorbananya satu tanahnya wae eta tadi. Tak apaleun kan jadi tenunya ke PT Sahabat Laundry bersih wangi rapi. Kita ngajawab gitu kene. Ah, aing gawe di dia mah bisa ngilu-gilu bisa panjang sodoy mung. Terus balik lah, balik. Sok, nu sejeuna deui. Ngomolor deui teh. Bakal sahulun, kebege. Udang. Biar dipanggilnya, lek ah. Urang sare gitu. Aing mah ya bos teh kumaha. Udang. Biar dipanggilan tuh dah usah ulu-ulun acan. Sok we, kade sok doa langsung we lah. Sok kejang. Ya Pak, Pak. Nah hiji kan duaan. Da ieu mah hiji kuduan, Pak. Aduh. Ya we. Buka heula lah. Mana mah Kumaha itu bukan lah. Nah, gitu, Pak. Oh benar. Oh, ngaran teh Denden nya. Salah. Iya, Pak, Denden mah. Oh, iya Denden nya. Oh, iya Amon berarti nya. Iya, Pak. Ya, sok. Ari ieu kebiasaan sapoe poe naon we? Hari adi mah Pak, ngademahan konten we gitu YouTube kreator. Oh, jadi YouTuber ya. Mun konten kreator. Atuh beungar teh kitu mah. Gue teh nungguan AdSense di YouTube can cair-cairnya. Kira kurang di YouTube-na orang telepon kan gitu mah meh ditarekeun action-na. Lihat.
BTS ingat. Ari mana nu resep we? Asa mewe pa bewe jeung ieu. Oh, sarua paingan dihijikeun atuh. Kewe lah urang telepon situ. Dak ge. Oi, doi. Ulah ditembalan wae. Ulah ditembalan wae teman ugelo. Bieu urang panggil jeung nu boga nama. Di ditu erek init ka mana? Ka jet cenah. Heeh, pantesan teh nyambung mah nyambung ngobrol jeung Ayo saya. Eta mah nu gelo, si Asgun nu karek keluar di Kris Nangtung. Geus tinggalkeun kitu mah ayo. Aing ge. Geus balik. Aing ngano we mun gelo. Pengen nyambung baik deh. Bae aing teh percaya ka sia. Gigi gak balik kah? Gak neng dia mau sauluan. Karpet ayo. Karpet ayo. Kalak. Ingat tuh nu kemarin diomongkeun ku ketua Karang Taruna? Gila euy nenguan si Denen mah. Heeh, puguting ka mana si Bobal teh? Nenguan si eta mah labatan nenguan Edson lila. Heeh. Edson sarua lila deh. Mah atuh ieu teh. Oh, teh paket tuh. Aya pakat tuh euy. Lah calik. Kaliku lah tuh juga nu nafsu kitu. Sararuas ya. Sarua kunaon? Naon paket tuh teh? Yo, nyaho teu. Teu. Eta laundry luhur kabangsatan karpet. Kira. Geura. Penting bieu. Lah, bangsatna ciri-ciri aku mah. Pokokna mah jiga lasun. Ulah kabi atuh melong lasuna tuh. Lah, pakat ngomel baheure. Ciri-ciri fisikna kumaha tuh, Pak? Cungurna teh bungur, labar. Jiga si Mameng mun teu salah mah euy. Saha mameng teh? Itu, Pak, eta aduh. Bebas paket mah bebas. Oh, paket tuh bebas. Nah, hampura paket tuh. Dia teh ketua Karang Taruna ieu teh. Hampura terpancing emosi ya teh. Jadi kumaha teh eta kaduna? Jadi kudu kumaha ya? Geus wae nama urang musyawarah untuk mufakat. Atuh kitu mah mun ek ngayakeun patrolinya selembut teh. Oh lah, kagok. Oke, mun aya nu menakan ciri-ciri anak kitu, kagok gusur gebug. Geus ana urang geut lanya. Pelayan. Jusna euy. Urang geut lah. Urang. Eta kangge pergi. Oh, pokoknya. Aduh, sagarnya. Ari aing mah goblok. Dah saya pakai tomat tuh. Di sumur nyu atuh. Wah, nanti lah tuh. Hayang dicokret. Halo, ya biasa seperti itu. Udah, kebe. Udah aja gini lah. Mana udah. Buka ketua. No ya info pakai tuh. Dia teh micen kokot. Mana di meja deh. Udah. Lah. Itu duga tacungur, Pak. Tacungur, sarua bungurna dingin. Non pakai tuh info na. Infona. Oh anjing. Astagfirullah, bukan ketua. Uyunya? Ingat tuh, sok. Jiga. Tapi Heunya. sarua mencurigakan banget nama. Itu ayeuna mah orang boro lah. Boro. Ayo. Bangsa tuh, Woi. Nah, cek pitan euy, morosot euy. Goblok, cek bitan oge bangsat. Teuing baru aing. Gocan gua tuh. Geus. Ayo udah dia. Anjir, Mana euy? Aduh, leungit. Mana? Ini sikata kalau lah. Wah, kudu dipacul deui ieu mah. Siga basa gas lah. Neng. Doi masih neng bahasa eta geuning. Dai. Ayo atuh. Sorong-sorong bareng. Bareng we lah. Ayo. Aing ti urona pokona mah. Tanya, buat kelulusan teh. Tanya atuh kunaon karena. Neng. Ieu naon di dieu hei? Lulusan aya oo. Emang kunaon? Neng teh. Aya anak 4 bulan. Hah? 4 bulan? Apa nama aing
balik. Mau tanggung jawab Ya, rumah saya. mana teh ngamimitian. Aduh kali. Oke, duluan. Lain sama lain. Kalah yo. Maneh ayeuna kieu nya, reunana 4 bulan urang bikuy kamari karek 3 bulan teh ayeuna. Kamu kenapa pokoknya yang tanggung jawab ya? Curiga. Curiga Bener mah. teu. Permainan eta mah. Moal, Eta tanggung jawab ka barudak Ke kambing hitamkeun ieu mah. Heeh, dibikuy ku batu. Kabuntutan buntut naung. Sok jujur ayeuna mah. Pokoknya mah aku kudu tanggung jawab ge kabeh kesaan. Kieu we ayeuna mah. Amun eneng ayeuna teu jujur ka Arabi, pokona mah tah abi bakal init ka Galunggung disantet ku aing tah. Naon? Kalau macam-macam. Belum asup tah karena beteng. Jujur mah. Geus we Jujur ayeuna namanya. gugurkeun. Mau makan mah. Kajian mere kajian mere sabaraha paling nya. Henteu jujur ayeuna mah Ya, kusaha. teh ngamimitian aduan ke miluan ada 3 kali. Tetap ke. Ya, Neng, salah teh. Neng teh usaha tuh jujur, Neng. Seharusnya teh neng teh. Neng, kan orang teh hubungan teh selaminya. Hayuat tuh kurang nyalurkeun heula. Abi mah alim mau ka abi teh bari lulus. Mau mun abi teh jantenan lebat angin. Kan bade kelulusan di sini susulan ku mama. Alam eta mah bisa diatur. Alim abi mah lamun teh acan misalkeun moal. Lah, hubungan we lila. Salurkeun teu. Atuh calik heula geura tong nyinil ka masih. Da neng teh sieun mun geus dipasihan. Oh neng teh ninggalkeun neng. Moal Neng, hayuat tuh. Kumaha Neng? Enak. Lah, olo-olo. Geus we lah, putus. Ini kapal deh. Tidak ngikeunteun neng ngomong. Oh, jadi lain ke urang mah. Tapi orang ada yang saya teh kan dulur manelin. Oh, eta mah dulu urang sia euy. Kan keluar kota kamari mah bebejeuna mah. Kamana? Bisa jeung panggil jeung didinya. Ai di dinya teh Bandungan tadi nu kurang caritakeun. Oh. Da ayeuna mah saya teh mah geus di dieu, geus ini keluar kota. Kumaha sia? Terus saya nama ngiring lajeng. Urang yuk. Mana? Udah ditunya saya dong. Yuk. Ngiring lain.